Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu kocapkeun di hiji lembur geus sababaraha taun lilana pamajikan Karmita gering nepi kalumpuhna teu bisa leumpang. Atus sakalian hayang kajamban oge teu waleh dirarayang. Kocapkeun dina hiji waktu isuk-isuk panon poe geus moncorong ti tebeh wetan dipapag ku recetna soda manuk anu reang patembalan. Bari pating araclog dina dahan sabareh ting kalaper icis jangjang hayam jago gesing telandan di buruan. Aya nu ngudag-udag hayam bikang, aya nu nangtung dina pager. Anakna ting cariak indungna kakak kokokat kat kut-kut nyalukan. Dina kaayaan anu samodel kitu jorowok Karmita jojorobokan. Setan alas cenah ceuk Karmita ngajorowo. Tuluy kaluar imahna sanggeus aya di buruan manehna tungguh tanggah neuteup kana suhunan. Aya naon Karmita? Cek bientuy nu pareng liwat kaburuan imah Karmita nanya. Sit uncuing bi celek bieu mah dina suhunan rek dibaledog kaburu nyingkah. Teuing ka mana nyingkahna tah setan alas teh tah? Cek Karmita. Dibaledog mah mata kuriak pepeus kentengna atuh. Cek bientuy. Pepeusnya pepeus batan diantep. Tembal Karmita kawas nu meupeuss keuyang malik ambek ka bientuy. Ari bientuy nempok Karmita kitu mah jadi sieun ka barerang. Tuluy bae manehna teh kuda giru indit rek ka warung tayohna mah. Mitra menang sawatra lila ti harita. Manuk sit kuncuing disadak deui ngelak dina dahan tangkal peuteuy tukangeun imah Karmita. Merenggeh kitu Karmita ngajorowok deui. Jurig pindah ka dinya geuning tah. Mukri cenah jojorowokan ngageruan anakna. Mukri kamana deui si kuntul teh nya? Cenahna deui ka Mukri anakna. Aya naon Pak? Cek Mukri lo nolol ti lawang panto hareup. Nginjem katepel ka dieu. Tepel? Enya. Kanggo naon? Tatanya teuing ka dieu keun weh. Cek Karmita. Sup Mukri ka jero ngurunyung deui bari mawa katepel. Song dibikeun kanu jadi bapakna. Setan sugan manuk teh tah. Cek Karmita bari gidig lempang ka tukangeun imahna. Mitra kaum dangu handapeun tangkal peuteuy pek manehna tanggah neangan manuk sit kuncuing nu keur ngelak di sadawae. Halah geuning dina dahan nu pangluhurna euy. Ceuk Karmita. Koteteng neangan batu leutik ari pek teh panggih ngancan oge dipasang si batu teh kana katapel. Jep sit uncuing teh jempe
Barang di tayangan di tiap dahan bet geus eueuh. Tah kitu nyingkas sia. Jabadi imah teh aya nu gering, hayo manuk setan disada. Ceuk Karmita bari leos di weh indit. Tadi nama rek asup ka dapur ngan teu jadi kusabab Sid Uncuing teh ngelak disada deui. Malah kawas nu manting pisan sorana teh. Rarasaan mah meuni kuasa dina ceulina. Bereungeuh kitu Karmita malik 80 derajat. Breh teh si manuk keur entrep dina tangkal selong 3 meteran ti lawang pantu dapur. Kehed nari sia hanas dipiceun batu teh. Karmita dongko neangan deui batu. Tapi teu kapanggih dalening belah dinya mah. Katayap manehna lempang ke katayapan ka pipir imahna. Sugan kudu dibaledog. Ku ieu dibaledog ieu. Ceuk Karmita. Asa manggih batu beureum, batu bata beureum sapotong mitra. Asa manggih bata beureum sapotong. Nah atuh barang ditempo kana tangkal selong manuk teh geus eueuh deui. Anjing ngaheureuikeun pisan tajuri atah teh. Ceuk Karmita bangun keheul. Ngan basa manehna rek sot pisan nenden batak beureum nu dicekelna kadenge deui manuk teh disada deui ngan di hareupeun imahna ayeuna mah atuh gancang ku Karmita diudag. Mitra kaum dangu breh weh katempo manuk teh keur anja cele dina pager awi. Dan tak parah deui belewer dibaledog ku Karmita ku bata beureum teh. Siut brak geuna kana pagerna. Manuk nambah ngagalabar hibar Sid Uncuing teh hibar teuing ka mana. Lah sabodo teu kenal oge asal nyingkah weh. Ceuk Karmita bari anggar ngajengjen. Bapak. Gero suara Mukri anakna ti jero imah. Aya naon Muk? Tanya Karmita bari gancang diteak. Aya naon? Iya si emak palek aja amban cenah. Beyeng atuh kumaneh pir aku teu kaangkat. Berat pak. Ah sia mah. Dahar we satelabu. Haling. Hayang naon min? Tanya Karmita ka Mimin nu jadi pamajikanana. Hoyong ka jamban, teu kiat hoyong ka hampangan. Tembal Mimin. Ya betul ka dieu. Mimin dihudangkeun di tempat sarena tuluy dipangku. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Geus mangetaun-taun Mimin teh geringna. Ceuk mantri mah kasarang panyakit tipes. Kuduna mah geus cager. Tapi karugrag deui
kusabab karek cager atuh da geus ngilu ngarambet. Singket ieu carita, rengse ti kamar cai regayang Mimin di pangku deui. Aya naon bete Kang? Mani rame. Mimin nanya ka salakina. Etes manuk siit uncuing. Manuk siit uncuing celai dina suhunan. Ceuk Karmita. Ngabejaan panginten. Ngebejaan naon? Abdi tereh pae. Adi nyarita teh ka mana wae. Gereca geranggur sih. Tuh. Adi ketepel di mananya? Poho deui nandeun di lawang panto dapur. Ceuk Karmita bari sot Mimin digolerkeun deui di kamarna. Mitra kaum dangu ari cag Karmita neundeun pamajikanana. Di luar kadenge rame atuh gancang di teang. Aya naon Sim? Karmita nanya ka Kosim, tatanggana nu aya di tebeh kalireun imahna. Oh sit uncuing Kang. Tadi enjing-enjing elak dina Sunan Bumi Bientuy. Digebahi berkala kidul. Bieu geus ngelak deui dina Sunan Bumi Bientuy. Paingan atuh sia. Di Sunan Imah uing enteupna. Menang aberik bieu teh cenah kakaler. Ayeuna kumaneh digebah deui cenah ka dieu nya nurus tunjung. Oh, atuh da koong Kang. Caroge Bientuy apa nuju teh damang? Hah? Muhun koong. Caroge Bientuy apa nuju teh damang? Apanan pamajikan aing ge sarua teh cager ka mana ayeuna manuk nanya? Oh duka atuh. Tadi masa pertos endep dina tangkal peuteui tah. Pangkeureun bumi akal. Piraku cek Karmita uncelik. Mitra keur kitu kadenge manuk sit uncuing teh ngelak deui dina tangkal peuteui anu tadi. Dulu eta leres tangkal peuteui Kang. Bias ku abdi urang katepel geura. Cek Kosim bari namprakeun leungeun menta katepel nu dicekal ku Karmita. Song diasongkeun. Nah manuk teh maneh teuing ka ti lemburnya. Mun nyingkah ka itu ka lembur batur. Cek Karmita bari nuturkeun Kosim muru tangkal peuteui. Aya naon Mit? Kadenge ditukangkeun aya nu nanya. Karmita ngaliuk bari pok ngomong. Pak Ustad, nuju ngudag manuk siit uncuing Pak Ustad. Tembal Karmita. Napi dah naon make diberi segala? Ustad Japar nanya. Atuh da ngelak wae di Sunan Rompok abdi Pak Ustad. Mangkaning pun bojo nuju gering. Nah, naon hubunganana siit uncuing jeung nu gering? Saurna, percaya teuing kanu kitu atuh. Boa eta manuk teh badak disadaoge keur meunang kagumbiraan. Da eta henteu poe dina Sunan Rompok abdi atuh Pak Ustad. Da henteu dina luhur hawu mah atuh panaseun meureun Karmita. Ustad Japar angger tetinggal ti seuri Mitra. Pak Ustad mah tembal Karmita. Mitra kaum dangu basa Ustad Japar rek ngalengkah pisan. Ti kolon, ti kulon, Mang Uday katampo leumpang semulumpat kadinyakeun. Ok ditanya ku Pak Ustad. Aya naon Mang Uday? Tarosna. Oh, Bientuy. Bientuy Pak Ustad. Bientuy. Cek Mang Uday bari haheho. Kunaon Bientuy teh? Pupus. 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 Pupus di warung Bah Otong.
Baruk maot cek Karmita. Sareng Ustad Japar meh bareng. Bintuy maot. Amun pupus nuju balanja jeung kulahek weh. Tadi panggi jeung abdi mang. Pagi di mana? Ngaliwat ka dieu, pira aku sakitu jagjagna. Cek Karmita teu percayaeun. Heeh, eta terek balanja meureun ka warung. Tembal Mang Uday. Teu percaya abdi mah. Cek Karmita nu ditungtungan ku kumaha cerak. Gusti abong titis tulis. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ustad Japar ngagarendeng. Aya naon Mang? Grunyung Kosim ti pipir. Nanya ka Mang Uday. Bentuy maot cenah Sim. Cek Karmita manehna nu mihlaan ngajawab. Oh, mimpi. Carogena pagintan. Cek Kosim. Bentuy. Piraku. Cek Kosim bari olohok. Paingan atuh sit uncing ngelak wae. Asa teu percantan abdi mah. Mun bade ge nu maot teh Mang Odang carogena. Sok ngalelewihan pangeran manehna mah Sim. Kumaha Pak Ustad? Ulah sok ngalelewihan pangeran. Cek Ustad Japar. Pak Ustad, bentoy popol cenah. Telila kadenge anu ngagorowok. Horeng Mang Edod. Heeh. Cek Mang Uday nembalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Edod bari nyamperkeun ka nu ngariung. Adi mayitna di mana ayeuna? Tanya Mang Edod deui. Nya Mang Uday, adi mayit ayeuna di mana? Tanya Kosim. Tah can dina naon kon? Nuju digugulung ku sararea di bumi Abah Otong. Nah tuh urang teh kalah kang warangkong di dieu. Hayu urang teh angka itu. Ajak Ustad Japar. Mohon. Nu mami pangna Mang lupat ka dieu. Bade ngawartosan Pak Ustad ieu teh. Cek Mang Uday. Nah batuna urang teh. Cek Ustad Japar miheulaan ngalengkah. Sok ti payun we ke abdi bade nyusul. Abdi mah nyusul. Cek Karmita. Lain nakaserang penyakit naon bentoy teh juga lapak wae. Tanya Mang Edod. Kawas nama kaserang penyakit jantung. Tembal Mang Uday. Kita aku penyakit jantung nyerang jalma model urang. Cek Mang Edod deui. Takdir we eta mah. Hayu gawat. Pak Ustad geus miang tuh. Tembal Mang Uday bari nyusul Ustad Japar nu ngagancangan lempangna. Mitra kaum dangu saditinggalkeun aku Ustad Japar sabatur-batur. Karmita mah asup deui ka imahna langsung muru kamar pamajikanana nu diteang semunu ngagebra sare. Amin sing panjang umur weh. Gerendengna bari netep nu gering sairalila. Telila kadenge sit uncuing teh ngelak deui. Tapi di lembur belah kaler. Berenggeh kitu koloyong Karmita ngoloyong ka dapur. Maksud rek nyokot ketepel nu diculkeun lawang panto dapur. Barang muka panto breh ketepel teh ngagoler. Barang rek gap pisan dicokot. Kadenge siit uncuing ngelak deui deket pisan. Patembalan jeung nu di lembur belah kaler. Karmita reuas gap kana ketepel. Gancang neangan tempat datang nasora. Ampun teuing celek deui dina suhunan aing. Pokna siut manuk di ketapel. Tapi teu beunang. Kusabab kaburu ngagalebar kana tangkal buah. Di ketapel deui galebar deui kana tangkarangdu belah kulon.
terus diobrot. Kamana wae eta manuk hiber diudag-udag jeung deui si Uncuing teh jiga nu ngajak ocon. Hiberna teu jauh-jauh, celek geleber terus ngulon ka watas lembur. Dina kaayaan kitu wanci mancaran keneh ge panon poe geus surem kapindingan ku mega anu ngayang di luhur langit. Beginilah beki kandal nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega atureup jadi iuh. Angin ngagalebug tarik nebakana tatangkalan ting palenud jigarek peunggas kalakaina rabang haliber dan garing maruragan manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan. Malah aya nu notogeun maneh terus mebus kana buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguru handaruan mata keung jeung mata paur. Dina kaayaan kitu bada asar mitra bentuy dikurebkeun. Tapi Karmita teu katembong. Telilat di harita panon poe anu ngagulimeng beureum belah kulon geus tinggal sapasi deui ka tembongna. Terus nyusup kana sela-sela magrib watas bagilirna alam. Tina beurang kana peuting. Dalai badot jeung kapinis beuki mijah ting sariet. Nyarabetan mangsana anu rabeng dina gado burit. Mitra kaum dangu bada magrib di masjid diayakeun tahlilan ngadoakeun bientuy nutos ngantunkeun. Tahlilan teh teu diayakeun di imah nu kapapatenan karunya kasalakina nu gering kitu cek Ustaz Japar mah. Nyapan sasat salakina bientuy teh keur gering parna. Singket ieu carita rengse tahlilan der salat isya berjamaah ngan mitra. Waktu jamaah keluar ti jero masjid diburuan nyampak Mukri anakna Karmita teh bade jeung nanyakeun anu jadi bapana. Aya bapak? Cek Mukri nanya ka Bah Otong nu kabeneran keluar ti masjid pangheulana. Bapak saha? Tanya Bah Otong. Bapak Abdi. Karmita. Neangan sajang. Tanya Mang Uday. Eta si Mukti neangan bapana cenah. Cek Bah Otong ka Mang Uday. Nyamang. Aya bapak kuring? Tanya Mukri. Nah, da teu nampoti tadi oge. Cek Mang Uday. Nu sajen reang heueuhkeun. Kamana atuh? Muk, bapak teh. Duka tuh. Dati siang kene teh aya. Ih, kamana tuh nya? Nah, ada siang masarang abdi ngabeberik silit uncuing. Cek Osim. Nu bieu sore kungsi ngabeberik manuk silit uncuing jeung Karmita teh. Panjang urang ge panggih. Cek Mang Edon. Malah tadi teh ngobrol sareng Pak Ustad. Jeung Kosim oge jeung Mang Uday tah. Ditanyakeun ka mah hideep Muk. Tanya Bah Otong. Atos bah. Mage gideg bah. Leh, kemana atunya? Sakuluh hariwang. Ngaranna ge jalan mah hirup.
Kamana meren gara balik weh. Moal kamana bapak mah isuk balik geura. Cek Mang Edon. Mitra kaum dangu dikitukeun teh Mukri terus balik ka imahna. Pon kitu deui nu sajena. Sanggeus Mukri baralik mah sararea oge muru ka imahna sebangan. Heuleut sabatara waktu ti harita pilemburan teh re combrek. Kusabab hawa nu ngalekeb ti sore mula nyidamkeun cai hujan di luhur langit. Nu antuk nama paralak nyicikeun cai hujan anu ngagebret. Dina kaayaan anu samodel kitu kawas nu milu mepende kadang warga nu terus sarare. Mitra kaum dangu singkat cerita. Isukna wanci pecat sawed. Ki Adung manggih mayit dina gawir wates lembur beh kulon. Tengah haja niat namah rek ngarit. Barang tanggah nempo breh weh. Manehna nempo nunang kuban. Awakna katiruk rogokna tunggul tangkal jengjeng nu anyar dituar. Mayit karmita getihna ngabayabah dina tunggul. Guyur kurang lembur karmita maot breng weh kolot budak awewe lalaki muru kagawir. Sibukna jalma nu nurunkeun mayit dina gawir, reangna jalma nu ngadon nyaksian, pabaur jeung elakna si Uncuing dina pucuk awi luhureun gawir. Mitra kaum dangu waktu layon geus digolerkeun di imahna karmita. Kadenge sora manuk si Uncuing ngelakna suhunan. Cik baledog si Uncuing tata ngelak wae sim. Naon Mang? Eta baledog si Uncuing ngelak wae sim nyingkah. Cek Mang Uday ka Kosim. Oh, tuh wantun Mang. Tembal Kosim bari ngabiri gini. Nah, betul wani. Birage manuk. Cek Mang Uday bari kerung. Oh, guning Kang Karmita gedugi kantona. Abdi mah yakin pangna Kang Karmita aya digawir anjeunna ngudag-ngudag si Uncuing eta teh Mang. Ngudag-ngudag si Uncuing. Tembal Kosim. Oh, nya kitu eta teh Kosim. Muhun. Pan sareng abdi ngudag-ngudagna oge Mang. Sareng abdi ngudag-ngudagna oge. Mung abdi mah teu teras ngudag. Margi ka bujang nguping bintuy pupus. Oh, kutan kitu.
tembal Mang Uday. Mitra kaum dangu wanci ngagayuh kasareupnakeun. Di pamakaman aya 2 kuburan anyar, beda sapoe. Dina tangkal samoja kahot Sid Uncuy ngelak deui wae. Tapi basa jangjang peuting geus ngalingkup, repeuting manuk teh jep-jempling. Patahunan widadaring turun mandi lumung surti kahyangan. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang, anu kararasep, anu garelis, anu saroleh-saroleha, pangeling-eling keur bararea, pangnamah keur tukang dongengna. Yen maot teh teu waleh didodoho ku nu bogana. Pangna disebutkeun ku para ahli agama mah nu paling deukeut jeung jalma teh lain dulur, lain baraya, lain oge tetangga, tapi nu paling deukeut teh nyaeta ajal. Sakitu anu kapihatur cag permios. Pantuna kewaringan kari ngarangan maratan langit meang asih nuges leung